Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, welcome back to my channel ASC Tutorial segala tutorial. Masih ngalanjutkan video anu satu acana tentang tutorial ikat Sunda. Atas sebar hiji tah samemehna tah satu acana. Kami telepat genepnya. Genep ayeuna orang bade eta tutorialkeun atau meraktekeun cara ngagunakeun iket Sunda gaya atau jenis kolenyangsang. Nah, kolenyangsang tah sapertos kumaha tah kolenyangsang tah ayeuna urang peragakeun nya. Nah, jadi sapertos biasa nya sediakeun kaina nya tenepi totopongna terus diikat cara nus video satu acana ya di kia terus kami atas gitu kali kena kia sami kos gaya nus satu acana. Jadi nu kolenyangsang ieu mah sapertos ngadamel itu gaya barang bang semplak sapertos gitulah. Sapertos gaya barang bang semplak. Tuh. Ini ditarik. Nah, kan barang bang semplak ditariknya. Pamikir mah jendeun naon teh kamari teh? Ya julang ngapak. Pami ditarik ya jantan parekos nangka pami ditarik ka tukang ya jantan barang bang semplak tah ayeuna ditarik ka eta ka sisi atau sisi mah sisi mana wae nya sisi katuhu wae sisi kenca telangkung eta mah kumaha enakna gitu. Ini salah halikeun ya kita enakeun. Nah kurang lebih sapertos kieu ieu namina kolenyangsang nya kieu tah cenah bejana kamari abdi ngupload dina WA tina rupi-rupi ikat Sunda cenah ngomong ke siga geulis cenah gaya ke siga geulis nya ieu da siga rambutnya ieu nah kitu tah ieu kolenyangsang gampilnya nya enak mah tinggal praktekeun. Oke. Mung sakitu wae meureun aya dina video ayeuna dilajeng deui dina video nu salajengna. Sampurasun.